المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sadayana puji tetap kagungan Allah anu parantos masihan nikmat rohani sareng jasmani. Salawat sinareng salam mugia dicurang limpahkeun ka junjungan urang sadayana putusna habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terilah kepada kulawargina, kepada sahabat tabi'in tabi'an. Mudah-mudahan dugi kaburang sebagai umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sifatan anu nunjukkeun keanehan manusia disebutkeun dina surah Al-Mudaththir ayat 48 dugikeun ka ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum 'anit tadhkiratil mu'ridin ka'annahum humrun mustanfira farrat min qaswara. Kunaon pangajalma kafir ngajauhan ka Kanjeng Nabi Muhammad, padahal Kanjeng Nabi ngajarkeun kasalamatan lain ngajarkeun kasangsaraan. Keanehan seorang kafir digambarkan dina surah ieu seperti keledai anu liar anu ngajeleung terus lumpatari lantaran ningali seekor singa. Manehanana terus lumpat padahal singa geus jauh di manehanana, henteu guna ka manehanana. Keanehan ieu teh ternyata aya di diri urang masing-masing. Ongkoh urang teh dina salat teh minta ka Allah supaya dipaparin jalan anu lempeng, minta siratal mustaqim. Tapi kunaon urang make jalan anu bengkok. Ongkoh urang teh ka Allah teh minta hayang dipunahan huta, tapi kunaon aya jalma anu nawaran angsuranana leuwih leutik urang ngahutan padahal eta lain kebutuhan pokok. Ongkoh urang teh cinta ka Kanjeng Rasul, ongkoh urang teh cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad, tapi urang wani keneh biceun sampah di mana wae, wani keneh motoran masjid, cinta Rasul anu mana jeung cinta Nabi anu mana. Ayana keanehan ieu teh akibat timbulna hawa nafsu anu goreng anu digugu ku diri pribadi masing-masing. Hawa nafsu anu aya dina diri pribadi masing-masing. Utsman bin Affan masihan solusi kangge urang sadayana kangge nahan kana hawa nafsu anu aya dina diri urang. Hiji, urang kudu sieun kana maut. Kadua, urang kudu sieun kana siksa kubur. Kunaon pangna Utsman bin Affan sieun ku maut jeung sieun ku siksa kubur? Waktu harita Utsman bin Affan nuju ngalangkung ka hiji pakuburan, Utsman bin Affan ngaluarkeun cai matana, nangis eureun-eureun. Mun aya khatib anu nerangkeun masalah siksa kubur, Utsman bin Affan nangis teu liret-liret. Sahabat bertanya-tanya, akhirna sahabat naroskeun ka Utsman bin Affan, wahai Utsman bin Affan, kunaon anjeun ketika ngadangukeun tentang kematian, tentang siksa kubur, anjeun sok nangis? Walau Utsman bin Affan, lantaran kami ngadangu kana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siksa kubur, maut adalah merupakan perjalanan awal menuju ke akhirat. Lamun dunia kuburna urang kaayaan salamet, dina kuburna urang kaayaan anu barja, maka perjalanan akhirat anu salanjutna urang oge bakal menangkeun kabagjaan. Ngan lamun di alam kubur
siksa perjalanan anu bakal datang ka hareupna urang naudzubillah bakal meunang siksaan ku Allah Subhanahu wa taala. Tidinya alasanana naon Bang Usman bin Affan nangis ketika aya anu nerangkeun masalah kematian jeung siksa kubur. Aya deui solusi kangge urang nahan kana hawa nafsu anu aya dina diri urang teh anu ditugil ku Usman bin Hasan bin Abdullah. Anjeunna nyaurkeun kisah percakapan antawis Allah sareng hawa nafsu. Hawa nafsu didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Nafsu digeruan ku Allah menghadap ke Allah. Tuluy eta nafsu ditaros ku Allah. Ditarosna saha anjeun jeung saha kami. Walaran hawa nafsu walaranana walaran anu teu pantes dikedalkeun. Hawa nafsu ngawalerna kumaha? Abdi anjeun. Tidinya Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat supaya nyeret eta hawa nafsu ka tempat anu panas, dihukum eta hawa nafsu salila 1000 tahun. Sabada beres hukuman 1000 tahun eta hawa nafsu digerohan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Kumasihan pertanyaan anu sami sigakeun tadi saha anjeun saha kami. Walaran hawa nafsu tetep sigakeun kitu anjeun kami. Allah Subhanahu wa taala nyeret deui ngutus malaikat ka eta hawa nafsu diseret ka tempat anu tiis. 1000 tahun diteuleun di eta tempat. Sabada beres dina hukumanana eta hawa nafsu dipanggil deui ku Allah Subhanahu wa taala. Ditaros deui dengan pertanyaan anu sami walanana anger kitu keneh. Nu akhirna Allah Subhanahu wa taala nyiksa ka eta hawa nafsu. Ngahukuman ka eta hawa nafsu kumaha rupakeun cobaan dibere dahaga jeung lapar salila 1000 tahun. Sabada beres hukuman dahaga jeung lapar eta, hawa nafsu digeruan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirna kumaha? Hawa nafsu akhirna mengakui bahwa kami adalah hamba Allah. Permasalahanana cara menghadapi kana hawa nafsu intina urang kudu tahan lapar jeung tahan haus dina hati urang kudu ngalaksanakeun puasa anu dianjurkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun jalmi anu tiasa nahan hawa nafsu anu awet. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu jawadun karim raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala